Tong hilap, subscribe, like, and share na. Warga Aden ayeuna aya di tempat gunung aya di Kabupaten Cianjur ya nama Cianjur Selatan, tempatnya di Curug Citabur. Ayo aya keseruan seru pisan. Kembali deui di gunung atau napi Curug Citambur nu katelahna. Wah, indah pisan pemandanganna tadi sebudeurna ieu mah gunung asli. Gede malana gitu gede. Lamun disebutan di Cianjur di ditu mah rawayan. Apa rawayan? Teu. Rawayan itu. Kade labuh Kang. Iya. Anu lemah jantung ulah kadieu. Kang Aden ya akan mencoba ya tanpa pengaman guys. Ini harusnya sedia pengaman sih. Aku dia. Lumayan. Yang orang nyoba apa? Barangan dia mah letik-letik. Perjalanan mantap. Curug Citamur. Ayo. Alhamdulillahirobbilalamin tas dongkap ya di petempatan wisata alam anu aya di Cianjur, Kabupaten Cianjur. Ternyata Curug Citamur anu katelahna saina mantap pisan luhur tuh. Capek perjalananna nanjak mudun. Mantap pokoknya mah.